Dan abi bade itu harus hoyong terangnya lalakon na wayang lebat kagola teh di tahun sabaraha sanu nyandakna gitu eta teh dari kampung gue mah eta teh juar sana panti itu di Cirebon asli bajuar. Terus eta ka urang dieu bajuar teh kayaknya ka urang Sorogok gitu. Aslinya mah urang Cirebon asli. Berarti sameme aya nayagan berarti wayang heula ngamen di ditu rombongan wajuar gitu di Cirebon ininya di dia menang jodoh bahan kawin teh eta tahun sabaraha tahun dah bedi itu meureun teh 50-an gitu pas merdeka nya 45 gitu. Tapi mama lahir di Dia lahir tahun 45 gitu. Masih bapak lahir tahun 45. 45 merdeka. Pas merdeka. Merdeka pisan 7 genep tahun nanti 70 genap. Pas merdeka kemarin. Pas lahir. Berarti sameme aya wajuar can aya nayagan atau alat musik nayagan. Can aya. Can aya. Ieu mah Ari gamlana buncis keneh meureun baheula mah nya. Ku angklung buncis can aya gamelan ari teh mah gitu. Nah beli dieu Aya wajuar nikah ka urang dieu ayakeun we rombongan wayang golek gitu wajuar. Ya alat-alat nayagan. Bahan kawi jadi di dieu nikah urang dieu. Ya gitu sejarahna teh cenah. Berarti sejarah golat mah ayana dina buncis atuh. Mitina pisan. Buncis pangeulana. Karena buncis terus wayang golek gitu. Mantap Dari teh. si bapak bisa nyen wayang kumaha? Sejarahna pan ieu miti nyen wayang mah Baladewa jeung ieu Arjuna. Dua teh Ari Baladewa jeung ari gugunungan wayang teh 3. Ari gunungan wayang mah patokan mah hiji. Sok aya 3 atuh Apa kumaha? aya balas 1000 aya ieu gitu. Anu teh pan loba mah balas 1000 dina Barprayuda. Eta jeung gunungan perang Aya gunung anu jiga beungeut jin gitu. Memang itu gunungan teh aya 2 rupana, 3 rupana. Sok dipake ngaruat eta gunung nu. Nya nu sok dipake ngaruat mah anu ieu sok dipake jadi jajar ieu jadi Nya pambuka geuning, pambuka wiwitan. sok pemuka gitu. Jadi pake ngaruat. penutupan Mimiti wayang teh Semar teh tah di kubu eta teh di ieu. Nyen Semar ari keasupan Bawati. Semar teh jadi ku Sanghyang ieu Ismaya ku Sanghyang tunggal. Semar pan jadi Sanghyang teh. Sanghyang Tunggal bener. Jadi Bawati teh Saminggu ada Sanghyang teh pan nyen wayang Semar teh. Cenah gitu. Kalancuk disangkana teh pemajikanana kalancuk etana teh. Ngajemprah we. Apasna saminggu mah ngadigeprah napas unggul. Di Tumalanku mehidung nya huduna teh mete di boehan di kubur di parapatan tun aman hareupeun aman. Sejarah nyen wayang Semar teh. Tah sejarah nyen Semar. Tami teh nyen wayang mah Semar nyen Semar. Nya wajuar ka dieu. Nya puasa can 3 penting puasa dilaksanakeun. Nya di raja di Kukeris. Sejarah keris teh nu di wajuar tah. Di mandian ku 7 kemang gitu, 6 kemang. Di nya alhamdulillah kitu tah. Lilirnya semua. Lancar gitu. Jadi cager eta teh lanjut teh di eta teh ku wajuar teh di eta di sekalian. Macam keur naraon ieu di gereja. Da perasaan teh Jawa wayang. Santi di Cirebon ini daerah Jawa wayang we cenah ditu. Berarti awalna ayana wayang mah ti daerah Cirebon. Cirebon asli. Wayang golek teh. Gitu. Di Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, Sunan Kalisungging. Oh, Sunan Kalisungging jeung Sunan Kalijaga. Mitina aya agama Islam Mata teh. celana nyeun wayang teh sok di
Sama teh Sunan Kalijaga Sunan Tersungging. Mentina keris empu gandring tak gitu. Tikolo teh apa teh gitu. Hanya wayang wilah gitu. Nanti ada Semar. Oh iya nya bah, Semarna teh. Tuh Semar mah di ieu. Ieu mah Semar Ageung cenah. Kanggo pajangan. Semar teh ieu. Eta siloka-silokana eta kumaha apa Semar? Semar, ieu di Semar mah ieu sejarah teh kudu ieu teh nyamar gitu kudu jadi Semar kudu kita bareng hideung kieu teh Semar mah eta gitu. Jadi lamun ku Arjuna sok disiksa teh suku Arjuna Semar mah lamun di Ciduhan ku Arjuna Semar jadi Sang Hyang ieu sakti Sang Hyang Ismaya merentah mentan teh meh hideung teh eta tah ieu anu ieu Semar nyari tumbalan ku ieu ku Semar teh ku hulu meh hideung gitu. Ya alhamdulillah jadi lancar gitu. Juga ayeuna gitu ngadamel wayah. eta teu pararadu cenah nyen Semar teh kumaha? Nah, nya cek batin hari silakan ada pira aku batur bisa cenah nyen Semar nya penasaran yang bisanya. Jadi mimiti teh Semar. Nya ini kajadina tah gitu. Kalau cek etana teh apa cenah teh ka bati ide apa cenah teh na tumbalan teh meh hideung gitu. Nya alhamdulillah pas eta boga ame teh dipuncitkeun hideung teh dietakeun sa kampung itu. Dihajatkeun malah mah pimpingna ku bajuar sa pingping. Nya simbol eta mah jadi Simbolna teh kudu syukuran heula meureun. Emang syukuran mah ya alhamdulillah gitu anu kakiwari itu nembel Semar teh itu. Jadi terus ka beli maka beli itu geus aya di. Jadi lamun nyit ngadamel wayang naon-naon ge ka Cipa itu aya di dieu gitu untuk dina. Terus dina otak gitu. Teu eta deui. Nya dugi ka kiwari gitu tuh atuh ge. Tadi nama dah heureuh ya. Kita di Bandung mah nya anu melian malah buatan Cibiru, buatan Eta pengalaman si Bapak ka mana wae? Baheula Dibere pangeran ti Wajuar. Ti Wajuar teh da nyeun wayang teh kotakan nya. Untuk Wajuar mah teh patahan ceb kop cenah contoh cenah kitu tau mikir malah mah kira aku sing teh baterai bisa teh asal contoh heula mintenya. Ya alhamdulillah kaca jadi satria jadi kabeh jadi geus. Oh cenah mana percaya ayeuna mah ku Wajuar teh mah. Urang ge cenah ti Wajuar teh can wani ngadamel Semar cenah mana cenah ngisi wawanianan lah sing teh da ke hayang nama Semar heula pangheulana gitu. Ulah dijual cenah Semar nya mimiti pisan nyeun wayang Semar maneh. Dijual ka si Kardani orang Cimucang. Budak Mang Wanta nya. Curi ka yang Semar. Yang Semar. di Bandung harita di mana wae sih, Bang? Di Bandung baheula di ieu di eta mah ngontrak mah di Pakastura, ketua DPR ya. Ngontrak mah di Tegaga di Jalan yang Serep. Di Gang Hari. Tanya sian ka toko. Ka toko Tetara luas seperti itu. Hari di gedung sate, tidak pernah di gedung sate. Pernah digawe. Digawe di ditu di gedung sate teh gitu. Di kebudayaan. Ngeuneuh ieu wayang jeung Pak Ewo. Pak Ewo anu gaduh lawang ka kantorkeun ka ditu ka serangan wayangna gitu. Pak Ewo mah nah bati bungkul lah, kudu carita bungkul tapi video. Oh iya, kayak orang Jepang, Pak Ewo teh jualan teh. Terus langsung ke Ancolnya. Terus di ieu Di Ancol. Di Taman Mini. Dan Taman Mini kungsi itu di Taman Mini mah ke di dieu. Ke di dieu di bismillah ka dieu. Geus keur ngandung di dinya. Jadi eta tugas di desa sama di ieu kecamatan langsung ke Taman Mini. Ancol.
ayeuna mah geuning teu diperhatikeun desa teh nya kanu karya-karya kieu teh kumaha sih judulna. Eta Jadi, Baheula mah diangkat kan potensi pariwisata gitu. di pariwisata teh daratan ka dieu. datang ke para wisata ieu ge tah teh Ciamis Ciamis. teh di pariwisata teh daratan ayeuna mah. Eueuh teh. Baheula mah berarti potensi masyarakatnya diangkat ku pemerintahan teh nya. Di eta di Diangkat ayeuna mah. etakeun Ayeuna mah dihare-harekeun lam kitu mah berarti jang generasi ka hareup bisa kan anu pemuda-pemuda anu punya bakat dikembangkeun nyeun kerajinan wayang kudu nama gitu. sok wae na ge pasugana ayeuna ke eta ke pemerintah tah Anu KKN oge sok ka dieu nya Pak. Anu KKN ti Bandung. Ngarelong di dieu 3 bulan. Hayang nyer barisan nyeun wayang Di teh. Jakarta da teu pohoeun Ayeuna mah orang golat areueuh ka hayangnya. sugana itu mah ke tumuh deui itu jadi deui. Aya generasi. si penerusna. Bah, pernah ngajual ka saha wae bah, ka dalang-dalang terus pernah ngajual. Hari kadalang mah Kapapai dalang ke mah. dalang mah ieu tah ka ieu Oge. Dalang api, dalang api terus Cahyo, Asep Sunandar. Asep Deden, Sunandar ya Deden api. Ku Asep Sunandar nu wayang naon eta bah? Tah kungsi Asep Sunandar ge Dua, nuju Asep eta dua. Pak Cahyo nya di Pak Cahyo pan pernah di Pak Cahyo di pan kenuju ngana meuli Pak Cahyo tah hayang teh di Pak Cahyo sakotak. Terus ka ieu Pak Karno Ciawi terus ka Pak Maman Pak Yai anu hijian mah ka Jepang ge tepi. anu Ka eta Jepang mah ge. ka luar negeri wae keur di Bandung mah gitu teu katahan wayang teh Tahun kamari ge aya. yang meuli Jepang. buatan Cibiru jeung buatan ieu Selacau meuli bodasan gitu. Nah, siasanana dicetakna ke Serangan. Baheula mah cenah nya aya wayang wong heula Pak. Tenar. Nah, wayang wong mah wajuar teh mingpin teh wayang wong kita harita. Oh, Mang Juarna. Semar teh Mang Juarna jadi Semar teh terus Mang Tani jadi berarti eta ciri khas orang golat atuh wayang wong mah. Wang teh Mang Tani jadi Baladewa, Jaya jadi Kaca, ya karena apong Pak H nya jadi karena loba kan Berarti barisaan ngibing teh di pepatahan nu wajuar teh. tah eta kumayanana Berhenti kada teh. kulisi rokana pantas eta Lain pusat tapi mimiti aya seni ti sangeusna aya wajuar. saya baju Ya berkembangna seni teh berarti awa cikal bakal ti golat. digolat Agak seni di mah Cirebon ke. Nya Golat biang mah. nama Cirebon. Golat Berarti mah awal seni mah perkembanganana golat. Datangna ka golat Nayuban, gitunya di Nayuban, Cirebon gitu, teh. saya lupa golat mah loba seni teh gitu kena Aya angklung buncis eta inget buncis teh ti tahun sabaraha mimiti zaman eyang, zaman lain ieu uyut ieu zaman uyut ieu Majesan. Majas. majasan tak kerja di lurah di Cibodas teh uyut majasan heula Ya berarti kan loba potensi budaya teh Kali diurangkeun. calung mah meureun geus rada beda nya. Iyana jeung iyana. Selalu mah bedi ya. dia Ieu calung. Nayuban Angklung heula nya Mun sama. nayuban mah geus tibeh ditu ge aya kitu nayubanna. Pan baheula mah angklung buncis teh sok pake ngaruat lemah cai. Muda mencai saat ku angklung cenah. bari teh sunatan ini Mun sulatan naik kuda renggong di angklungan ingat we terus keur ieu sunatan teh Berarti Nayub mah pan cenah keur zaman baheula ge aya zaman yang jiwa negara teh. Di baheulana cenah ayana. Nayuknya pan sebelum aya nayagan teh hayang apal teh kan berarti nayagan mah alat nayagan dibawa ku wajuar. Ya, bedieu. Berarti sebelum wajuar tabuhanana make naon. Gitu. gamelan berarti wajuan gitu Berarti kan ku angklung, ku awi. heula Berarti sama meh angklung naon deui gitu kan dicuk ceruk. Iya, Berarti alat tradisional saya aya aya. seperti gondang. terus Gondang ge aya baheula nya, meureun di dieu aya gondang. aya Anu kitu teh nu tu dina eta isu. loba kesenian di Golat mah antara
Perkembangan mah golat loba seni mah. Perwakilan sakabupaten teh meureun golat meureun desa Fungsi Nayub teh dibawa ka itu ke Jakarta. Aya teh carita basa si Bapa manggihan jangkung badag di Pamuruyan kumaha keur nyeun wayang naon Semar Oh, eta itu mah Bajuar hari tama keur ieu keur Dari gawe meureun keur eta ieu mangsa ieu lah anu eta Rahwana oh keur nyeun Rahwana mari teh keur ngukir Rahwana aya anu Ramo sadeu ieu teh sadeu kieu tah di dapurna eta ngadek we sorangan ngarabut di batu masarare terus di Pamuruyan nya datangna di dapur pasti itu Pamuruyan. Ramo gede gitu tah gitu kayak gitu teh meureun geura eureun cenah meureun istirahat cenah Itu gitu. penting kan lu digawe wae ka jam 4 sare teh di keri Wajuar teh bari jeung teh di buruhan teh dibayar tapi kan boga ilmu da bagan boga ilmu na wungkul nya lompat ka itu ka Bandung alhamdulillah bisa dikenal kun sugan dia kudu miresepkeun atuh sugan mah aya gitu keinginan supaya orang berkreatif deui keur mah aya jalur perekonomian kreatif gitu sugan we ku jalan kieu bisa deui kabuka deui Amin. di pemerintah teh permodalanana sok siap kana naon we mangsa kedok mangsa naon we lah siap bari ai sehat mah. tah ieu wargi-wargi sadayana hasil karya-karyana wayang Bima Semar Gatot Kaca Dharma Kusuma gitu. ya ieu seueur bakalan-bakalanana Dharma Kusuma nya karya-karya potensi orang golat saderek Bapak Husein Kosasi tah kitu wargi sadayana mudah-mudahan jadi motivasi pikeun anak muda dan generasi seterusnya budaya jangan sampai hilang. Jangan ulah dugi ka pareum. Tah ieu mah hasil karya kuring, lukisan. Karya.